sia. Goblok. Nya kurang. Mesti Capek cara nage. Oh. cantik mana euy? Teuing aing. Bro. Anjing, sabah euy. Jika nama rek minta duit ke aing ngamari apa ten penjual tanah teh tau rek ngambek gitu. Jika nama ngambek gitu cara nama. Jemput aing ah. Wah balik euy. Eta mah. Ajar teh. Aing nafsu ya. Teuseun euy. Tapi ya keur panen tomet. Bro. Lebah ketu. Itu. Aki kolot pedegong, dek mentok ke mana amuk-amukan. Padahal itu. Tuh, padahal kalbah tuh. Padahal. Mani mulai. Goblok. Bang. Saha teh si anjing bawa kasopanan aing keur mandi keur naon? Hampura suka si Somro. Si Comro mah mantau ka dieu sia. Hampura mang, hampura suka si Somro. Ditinggal ku aing lain hampura sia. Astagfirullahaladzim. Manusia ti mana teh bawa kasopanan pisannya? Karek oge kamari minta hampura. Ayeuna geus nyieun deui kalakuan teu bener. Nah, teh manusia teh nya teu beunang diwarah pisan. Rasakeun sia ku aing, sakali-kali deui ku aing mah ditampilingan siang ke mah. Awas sia. Hampura benang dipenta hampura sia. Aca kucing kelut bedegong. Salah alamat anjing marung aing. Jauh eta mah mau keranakan. Aca kunci. Lebok. Berapa? Goblok. Suara aing si Comro. Ini suara si Comro. Kumaha euy. Aya minum deh. Karek kamari dek minta hampura teh. Geus bager kemarin ke dewek teh malah teh malah tomat. Udah tuh. Teu kahaja be mah si Comro. Mahanya euy. Duh aing sok teu amakeunnya bener makna. Tak si Comro sok kurang ajar mantau ke mana nya. Ieu mah dek. Kudu balik deui anu mah euy. Campur ya kan. Goblok. Kok. Eta mah manusia anu kamari cikeneh ka dieu aing keur mani di seblok geura. Eta mah jigana mah 11 12 we jeung si Comro mah tepikeun ka dalamun kongang ku aing karek deui da jigana mah. Assalamualaikum. Salam. Mang, Dek tanaha teh manusia matok di ka dieu. mang hampura mang. Naon hampura bong hampura benang dipenta Asia. Eta bieu teh sugan teh si Comro bieu mah. Si Comro Hampura, Mang. lain hampura Asli mang, ieu sugan teh si Comro. Sugan teh si Comro. Hampura mesti kadek ku aing Mang, kana aslinya mang Asia. hampura mang. Iya, bieu mah bieu teh sugan teh si Comro. Mangkukna geus ka dieu maraneh teh nyebutkeun menta hampura. Heuh mang da bieu mah sugan teh si Comro aslina. Sia mah 11 12 jeung Saya kelakuan si 11 12 mang kieu saya teh mang.
Kamari abi mun mang apa? Abi dirampok keduaan. Di mana? Di itu di Leuwi. Nah, kajeng dirampok. Heuh beureun kalakuan maneh. Lain kelakuan maneh, Mang. Justru abi ge heran abi keur ngumah Castro. Digotong keduaan dialungkeun ka balong. Panuju, manusia kitu mah panuju. Eta mah berarti teu kudu ti mang wae diwarah teh nya ku batur oge, da meureun laliwar hirupna. Nya Mang lain kitu Mang hampura Mang da matak bete abi teh ka dieu teh. Amak teh amak kasih comro abi teh neangan si comro ka dieu teh aya ai sugan teh. Si comro dilebakeun mani teh. Da ti luhur mah hampir mirip-mirip eta mas taka da situ katinggal sadayana abi teh. Ngabli lepek nyenak emer abi teh hampura we Mang. Heeh, tadi teh emang ciga aya si comro teh ka dieu. Tapi tinggal mana jigna teh jang euy. Atak mang teh mani we. Kamana si tulang kehernya. Da ka itu moal mungkin da tanahna geus dijual kamari teh nu ditu mah. Oh, nanti kitu. Nya. Oh, lah atuh loba duit benernya si comro. Mang. Korek, asa aya aya ya. Ya atuh ngarokok atuh jang. Kamana si gobloknya. Nya Mang hampuranya sekali nya. Nya atuh di hampura mang ayeuna mah ngan oma tuh sakali-kali deui nya. Nya. Udah mang teh ayeuna Anjing. gitu. Mang itu Mang. Aing kepanggih euy. Goblok. Kacau euy. Panggih. Palingan tadi teh ciga ka dieu nya Oh, si comro iya. teh. Turun sia. Tek naon maneh? Aing bieu geus melanya blok Mang Lebe. Nah salah maneh. Heuh sugan teh tangkurak sia. Naon ai teh teh? Sok sia Aing ting turun. mau pekarang. Turun, Mentong-mentong aing turun. Ku aing dituar. Peh ketuan. Ya besi deku bedog gede warna jang. Wah, bener. bener. Tuan, budak kieu mah yeuh bedog gede warna. Sok kayaknya. Oh, aing turun. Aing turun, guys. Aing turun. Mang coplok. Coba teh dipake. Turun sia. Aing turun. Pageuhan heula we. Tek naon aing mah? Turun sia. Oh, si oke lah. Jika itu heula manehna. Tuh, aing turun geus. Sia mah comro paingan dengan dombakeun. Aduh, udah makan naon, mang betong percaya ke si eta. Kadenge kurang. Cobain lagi. Oh, oke heula atuh sia hayang labu aing ke potong cokor. Aing turun. Oh, doh. Aing. Oh, udah deh. Sia rek naon atuh. Sok sia goblok. Naon sia? Aing kamari dirampok. Sudi aing. Sudi. Aduh, anjing. Aing ketika ngagoji bareng karena sawah geus mandi geus naon. Montong dia. Montong dikeluarkeun goblok. Makan atuh sia. Heula sia. Mungkin heula cing bener ya. Naon ya? Aing naon eta cing bener. Goblok jeung basa kuda-kuda. Peh. Deur jeung aing. Jauh lah, aing situ sieun. Ayo ulah botelan Ayeuna mah. Ada Cing gitu. bener itu naon Nah, urusanana? sama kalalakuan maneh. Pes Lah, Mang, para kala, sia ieu, deuk naon. tadi jeung ini, tadi ge sia ngadukeun nya, adukeun urang, sia dikunculungkeun. Sarwana cek lewat. Emang bener. Sarwana eta mah da teu mungkin anya rek dikunculungkeun deuk kepek. Deuk gara laut teu kumaha ge. Mang mah Hayang lieur di ngabantuan kumaha, Resek ieu aing mah eta mah. Naon? Da ku sabab tanah siang geus dijual ditunya mah mantok-mantok deka ditu. Oh, Sok jeung aing dek galungan bisa galungan di dieu jeung aing di ditu. naon urusanana? Aing mah yang galungan aja dina mah. Tanah-tanah aing bebas dong. Tuan tanah mah dek ngajual naon-naon. Aing kumaha masalah dijual-jual. Oh, berarti kieu si Ujang mah. Naon tamang cok Bro, sering teh loba duit. Oh. Si ieu mah hayang ngalah duitna. Eta. Nah, denge. Eta mah. Ya, sia, panggil modal ada Hayang penkolot. gelut oge eta mah. Heuh pandak pek we. Tapi kudu inget jangnya. Heuh mang atuh sabatang-batangkeun mah. Sok we lah ayeuna porot anggur si comro. Siap, Mang. Terus Mang. ngajual tanah mah. Urang mah nya amak ka maneh ayeuna lain ku masalah tanah maneh payu paduli teuing pan ti awal ge aing dek payu ku saha ge. Terus Aing eta dikunculungkeun aing kumaha maksudna. ari motor dibalang-balangkeun. Aing sering nempo teu aing ngabalangkeunna. Nempo. Di mana nempo? Geus pirasat teh bauna ge bau ieu culah. Geus jeung aing ana mah tong loba omong hayu anjing di ditu. Rek naon eta hayangna kumaha teh? Geus ana mah tong loba omong lah pokona geus sok hayangna kumaha jeung aing ayeuna. Nah, lihat loba urang. Kang. Dah di dari ieu ieu. Ya. Ya. Gimana, Jang? Nah, mau balik cek aing geus datang nu kitu mah. Hayang atuh bagian. Nya, cek Minta, aing euy. mau balik.
Aduh, yo. Kacau tak bereskeun heula. Mendadak jeung urang cek bereskeun heula si eta. Jang, Aya ku ngepas ade di dinya. Ya. Nah, ya. Ade, gitu. naon? Hah? Kang ngerokok mah hoyong lah. Si ujug-ujug ke ngerokok. Heh, naon? Bagi-bagi duit. Duit naon? Apaan jadinya kemarin jual tanahnya? Heeh. Artinya kan kamari kan dijajab ku abi. Naon? Katen si akang nu eta kamari. Heh, naon? Kan acis. Sama makan duit mah ribet, jeung nyambung deh. Sekedik malah. Aing kaburu ieu lah mentong sok ngaganggu, kaburu eueuh nafsuna aing. Nya ieu nya seueur acisanya. Cek aing ge. Balik. Sieu mah mun kana duit mah. Hayang sabaraha duit lah. Ah, sabaraha we atuh. Ya, cek aing ge tuh. Si Uyos lah. Tuh. Masa aing teh akang. Aing mah teh dieu. Bae da ieu duit ti urang pamere teh urang. Urang keur amek kasih comro. Ieu duit bawa, Kumaha? juk balik. Ieu cenah keur aya masalah di ieu mah. Keren masalah. Heeh, jeung pamajikanana. Juk bawa balik urang keur aya masalah, urang keur amek ieu. Tah gubuk kabeh. Cicing di dia cicing. Kayak pangi di leuwi. Cicing di dia cicing. Aing katong heula. Ah, kurang ajar. No dah, ayo. Sok. Era si bodang geus eueuh. Terus? Nu tadi tuluykeun. Aing eta duit beda rampung. Paduli aing masalah Duit duit gantian ku aing. teu hayang aing. Aing kana. Teu hayang aing mah duit tanah riba kitu. Nah, maka jeung riba ke kabah, Ah, da aing ke kamari. Kamari aing ngadenge bocoran di keluarga maneh. Naon? Eta teh tanah bagikeun sare ya, Apa dijual? Jangan mengeun. Ah, mung aing. Aing hayu. Mung. Sekalian aing si Mang Comro acan. Jadi kumaha ieu teh? Ayeuna mereka teu hayang nanaon. Ayo pokona mah enak sia jeung aing. Ayo diurang bereskeun. Heuh naon bereskeun naon maksudna aing mah? Ayo enak meh beres cek aing mah. Oh, sekalian. Naon atuh? Jang. Tos. Oh, Cing, bang, kudu era eta ku jangot jeung ngalawan budak jeung naon tos jang. Geus. Mun aya bereskeun jeung bener. Jang, tos jang. Jageul atuh mang. Geus jeung Mang da ari ngagugunap sih momal wae. Cok, Mang, mana nu bener ya? Anu ngagamahan pantes teh dikitukeun. Lain dari Mang mah teh apa judulna mah asalna mah geus itu tong make ngadon parasea ngewa. Tos. Teh hayang pasea bari teh eta kolot bau taneuhna. Geus entos jeung Mang entosnya. Are entos. Sok aruih we. Menuh si. Weh, nah, itu teh. Anggur sok salaman. Hinggalah, Pak. Tong sok godogong di grup teh. Mesti ditampilin. Oh, si aing. Oh, Jang. Ampura we jang geus salaman sok. Cing bener eta mah nya aya salaman. Oh, aing mah teh salah. Lain teh salah. Oh, sok. Cing bener nying ngarep beungeutna atuh. Sok aing ieu dek minta hampura. Oh, sok. Kudu ikhlas ya. Oh, sok. Mendek beres ayeuna. Beres. Aing kena galungan wah ya kolot jeung gede tanaga. Mun teu ngagangan Mang Lebe ku aing. Kumaha urang. Bereskeun anjing di dieu. Aing teh. Oi. Anjis. Bisa salaman kieu menang gede atuh. Anjis bagi-bagi. Tingginya acan euy. Acan naon? Oi, ngantok jeung aing. Bah. Ah, jadi siapa mau musingkeun? Duit euy urang can ti maneh euy. Aing.